maka nu dibikeun adalah siksa kajeda peurihna. Lain siksa ukur di akhirat, tapi siksa dunia jelema nu pedit mah asli. Alah, coba hirup jelema miskin hujung jona aya bangsat nu miskin mah heheotan. Cing memang teu sieun ku kabangsatan, gablek naon ukur coet gitu. Usum tuyul nu sangsara mah da teu keueug, malahan tuyul asup ka imah teh ngadu diusapan. Sing sabar we cenah mah. Da teu boga naon-naon, aya cenah 2000 gitu. Nah da ku tuyul teh ngadu dibikeun deui. Tapi coba jelema beunghar bakal loba ka keueug. Datang bangsat, usum bangsat, kades dibejakeun Pak Kades. Ngarona. Nah aya naon? Wah, geus usum bangsat teu aman di desa urang teh Pak Kades. Eueuh nu ngarona, nu beunghar eta nyarekan RT. RT teh liur. Cing atuh boga jabatan teh gunakeun keur ngarona kitu. Coba nu sangsara telenen mang macam deuk ngarona deuk henteu sabodo. Imah nu beunghar diparag-pag ku beusi luhurna make beling sabab sieun aya nu ungah nu sangsara rujad ipantona ge teu kabangsatan. Nu miskin ududna yai si eta teu kaur beres kelempung kareta api we teu batuk-batuk aca. Nu beunghar riren udud lantaran sieun paru-paru. Sedengkeun nu miskin mengarokok di dieu reungit paeh di ditu. Pan bakona bako bau teh gede. Anu pas ngaliwat teh kuhiak teh bau belenok, ternyata reungit teh beukieun kana bau belenok. Matak ayeuna usum DBD di Bandung mah nu miskin mah teu sugan keungeun ya keun bae. Nah nyocok eta reungit kana miskin kalah kapaeh reungitna. Matak hargaan kahirupan jelema miskin. Bandungan ku ibu jasa anu miskin, yai keren na bebeakan. Ayo nu maot nyokot pacul pangheulan nyeun kuburan. Ayo nu maot nyokot pasaran. Tahlil 100 poe nu miskin tara eureun. Matak lamun di dieu aya jelema beunghar sombong ka nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna, mangga ngadamel kuburan nyalira. Tuh aya pasaran di masjid gubug ku nyalira, ta ieu boeh ngabuntel nyalira atuh bisi eueun nganteur, mangga acrok-acrokan nyalira. Anger hirup urang butuh ku batur. Asli. Well. Inilah Indonesia. Cara nasukur ka Gusti Allah kunaon? Ku ngamanfaatkeun nikmat, cocok jeung kahayang anu meh. Lamun boga duit 1 juta maka kaluarkeun 50, maka nu 50 artina nyalametkeun nu 850. Inilah makna syukur. Ibu gaduh lamai, ibu gaduh baos, ibu gaduh bibir, deuk syukur tong sok ngomongkeun batur, tong sok ngahina batur, tong sok ngaledek batur, entong nuding batur. Artina ibu teu syukur sabab Allah mamere bibir keur nyaritakeun kaalusan dipake dina kagorengan. Hampura Bu, teu saeutik doa batur bakal bijil. Hayang teh da rag-rag huntuna. Bener. Panon dipake popolotot ka batur kumaha batur kahayang teh da tojos ku aing. Matak makna syukur itu berat dina praktek kahirupan. Saingga nu disebut jelema syukur toong cek bahasa pawayangan. Sapta mustika dharma buana teng 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 teng. Ya saptanira rewas ngah aja ngarah awan nunutan deh gitu. Jadi keur nunutanna tebek ya sabtanira daripada nabuh dadan mending nana gerhana ya sabtanira. Well, bahasa mana ya tak sang sekerta nu diasupkeun kana bahasa Padalangan artina wayang teh dakwah. Mana bukti kolot baheula dakwahna ku kacapi suling, ku kenang jeung goong. Eta geuning lamun baheula geus panen sok ieu sok nangga penca jeung tarawangsa. Ai kenang sorana pampak dong ding keung pak tum bang tung ting dong keung pang dong dum pak dong dum pang dong dum pak. Ceceng mau nyorkan gitar segala ceceng. Kenang jeung goong.
kenang aya goong eueuh teu rame bang pak dong di bang pak dong di bang pak dong di kudu make goong bang pak dong di ku jeung adi goong nadana gu eueuh goong bep naon filosofi falsafat nana goong gung ai gong teh nu maha ai kenang rame ibu rame kuring bener ibu bener kuring tong sok silih ponis karena kesalahan batur da ibu diponis Allah kuring ge diponis Allah maka simbolna gung teh nu maha hiji dakwahnya lol deui geuning boleh nang bonang nadana nang ning nu ternyata nang nu maha wenang ning nu maha wening nung nu maha linuhung leungit bonang datang sifat Allah ternyata Allah teh nu maha wenang nu maha wening nu maha linuhung tina bonang lo jelema nu tersep ya nanaonan bonang-bonang bid'ah dalalah neraka nah Allah masuk ke neraka ku bonang kecuali bonangna didagorkeun kana babatok sia tong sok kitu eta mah kasenian Sunda heeh ya lol kakawen pan kakawen ge dakwah kakawen dakwah semar semar yawe nangun semar kuncung danar wulung ngeluk weh semar tanah gebau kumaha cek semar leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelik jadi satria kanca woi eta sora itu cek nu tukang keur ngaromongkeun abdi nu tukang teh kieu cenah ngomong nanti Pak Kades teu sangka eta cenah ustadna gerhana keur kasep teh alus sorana nuhun nuhun ibu nuhun nya papeureheun manu hareup mereh henteu atuh muji-muji naon bahasa leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelik jadi satria jelema nu syukur teh bakal jadi satria saha jadi satria teh lantaran ngaleungitkeun pangabutuh dirina ngadatangkeun pangabutuh Allahna ngaleungitkeun kahayang dirina ngahadirkeun kahayang Gusti kikieuan teh teh modal gede Pak Haji teh asli bu samotoreun mah kudu poe itu sound system bayareun mustami barang tuang bayareun porsi eta 2.500 hiji sewaeun son bayareun porsi bayareun tuangeun bayareun kaasup ngadatangkeun ustadna nage tuh ibu mah tinggal lalajo birage bayareun duit saha duit Pak Haji buk poho nuhun Pak Haji aki abdi paku teh lanceuk abdi aki pokoknya abdi mah anu mere duit langsung di aku keluarga abdi well leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria artinya jelema nu syukur teh bakal jadi satria nah ngaleungitkeun kahayang dirina ngadatangkeun kahayang Gusti Allahna tadi dinya bat jelema bakal cicing kesenangan da jelema nu moal senang mah nu melaan kahayang poho ka Gusti Allah dregdeg hajat tabeuh wayang golek 60 tabeuh dangdut 15 tabeuh Ade Astrid 17 100 juta isukna ngahulang di masjid beri ceurik abdi rek salat asar sing teh bah kunaon ceurik kieu cenah nasib beres hajat gede hutang kumaha cek abdi kalau badak nyebut usoli lebok kahayang matak jelema nu bakal moal senang teh jelema nu melaan kahayang sedengkeun jelema nu bersyukur melaan pangabutuh Allah lain melaan kahayang dirina kikieuan teh duit gede lur samotoreun sakurang oge sing sumpah teu percaya dipake kikieuan mana berkahna ibu bisa hadir seserian pan lumayan anu jelema seuri teh lumayan kabungah datang susah eueuh di dieu mah teuing ai balik ka imah nya susah deui meureun da manfaatna urang loba seserian teu bahagia aya jelema nu bahagia panyakit moal datang berarti secara langsung Pak Haji kikian teh geus mere tak ka ibu hadiah naon minimal ku seuri bunga minimal jelema teh indit ka rumah sakit bahagia obat yang paling banjur adalah kebahagiaan matak jelema nu siksik melik komo nu geuleuh ka urang mah hayang seuri ge ditahan
insya Allah bubar ti dia bengek jeung TBC lur well naon atuh sabta mustika dharma buana teh sabta teh jimat mustika sabta teh 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia jadi jelema anu kaasup syukur teh lamun jelema boga 7 jimat dina dirina kuring wani nerangkeun jimat di dieu mun teu batur kurang wani naha sok aya nu ngacung bapak mah boro-boro 7 sakeresek nya naon batu ali nacing teh batu ali disebut jimat oh cenah 14 mulur sok dimandian nama kejeng dimandian apaan sakti lamun bener batu ali sakti gorolongkeun kawalungan cenah mani ku sorangan oh atuh palit jang maknya nu sakti palit jimat di dieu mah lain jimat eta Pak sabta 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia matak jalma nu syukur mah kabangku ku 7 jimat dina dirina hiji toong aku ibu bahasana sabta 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia jalma nu syukur teh nu kaancikan ku 7 jimat dina dirina naon atuh eta nu 7 jimat angka 7 sakti langit sab'a samawati 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi aki-aki bedegong 7 mun geus kolot hese jodoh mandi di 7 make kembang 7 nu ngalaman arapal nih metak apal ke bareng ngalaman ngitung kolot baheula ti hiji nepi ka 7 ji 2 3 4 5 genep 7 ku Inggris 1 2 3 4 5 6 7 ku Arab wahidun isnani salah satun arbaatun hamsatun tis'atun sab'atun ku bahasa Sangsekerta eka dwi tri catur panca lasta sabta ku bahasa kolot baheula jing guang geong tanuk uncal ngarampeo tek tek berwek gejre bahasa baheula nya wah riren aduh hapunten abdi luhur sabta 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia jadi jelema syukur teh lamun boga 7 jimat dina diri naon eta kolot baheula bahasana bahasa ti Garut lamun nabuh wayang nabuh calung angklung dogdog reog sok aya rayak-rayak naon rayak-rayak rende berem rende eta rende kayas eta beki nineng lawas kaedanan eta rende berem rende tah ieu kaciri orang-orang jadul itu baheula naon da eta mah hanya sebatas nada sebenarnya mah kolot baheula deuk nerangkeun angka 7 Pak dina rende berem rende hireung teh naon atuh nu 7 teh tah cager bager bener pinter singer jujur turta beunghar eta cager bager bener pinter singer jujur turta beunghar eta cager pin singer jujur turta cager bener pin sing jujur tak beunghar hade ya pengajian mustami juga apal kan bae dia metong diapalkeun ngan kuring yakin bubar ti dia bakal bari lempang cager datang ka imah cek salaki ti mana mane burit geus pangaosan menang ilmu saha ustadna gerhana menang ilmuna menang ibu ngadon jaipongan hareupeun salaki juk cabur bagus kumaha cek salaki ai mane balik ngaji jadi gelo di dieu eta mah metode di dieu ai di imah memontong cager bager bener pinter singer jujur beunghar jelema nu mampu syukur bakal cager lahir cager batin loba jelema nu cager lahirna tapi gering batinna duitna loba tapi jakat hanteu duit naker tapi pakai miskin teu katulungan duit loba tapi yatim diarantep berarti cager lahir ngan gering batin ngarasa lebah hiji
well pokoknya nu sok wel-welan eta korban TikTok. Dua, jelema nu bisa syukur bakal cager bakal bager. Pak Haji buktina ieu teh ku bager background di kieu-kieu seberapa puluh jutaan coba sound system kudu 2,5 juta kan aya hiburan kongkoh Pak enyi wah kuda rengong isuk dekat dia deui urang kuda renggong sabaraha puluh jutaan coba dalamun hate merengkeun moal-moal gigituan bener. Tapi tempo Pak awal akhir Allah bakal mereka manfaatan pikeun jalma anu bisa syukur. Hiji cager awakna, cager lahir, cager batinna. Dua jalma nu syukur mah bakal berehan, bakal bager. Moal ngantep ka susah batur, moal ngantep ka nyeri batur, moal ngantep ka bingung batur. Da ieu ge pan aya sejarah kolot baheula geus kolot masih kene melah kalapa ditanya nah abah mah jeung melah kalapa pan abah mah sakedeung ge maot atukeun bae abah nu melakna batur nu ngadaharna. Kahar ti maksud kuring Pak Haji anu syukuranana atau urang anu metik ngalah hasil. Katilu cager bager bener jelema anu bersyukur bakal bener dina hirupna, bener cek hukum agama, bener cukum dari agama, bener cukum adat, bener cek hukum budaya. Maha make jeung kitu ku Allah diijabah doana lantaran loba jelema anu mantuan doana. Pan meureunnan ayeuna teh urang teh ieu jasa Pak Haji bakal ngadoakeun sing parek milik deukeut di pan beginning abdi dibere ieu teh sabaraha. Ta abdi teh boga hak, naon hak abdi? Ngadoakeun Pak Haji sing sehat, sing parek milik, deukeut rezeki, anggang balai, jauh cocobi, panjang yuswa, pala putra pala putru sing soleh jeung solihahkeun. Eta teh doa teh keur Pak Haji pan mere. Ai Pak Kades dok cenah doakeun, mangga we Pak Kades nyalira. Ampun. Sabab kuring boga guru cek guru kuring jelema teh kudu boga rasa jeung rumasa. Kunaon alam dunya betruksa loba jelema nu boga rasa ngeunah cicing di dunia tapi teu gablek rumasa ka alam dunia. Bapak resep kana kopi ai melak henteu. Bener lur. Pak Haji anu hade mah resep kadu melak langsung. Ieu teh rasa jeung rumasa. Mata kolot baheula penyakit TBC nah diburuan wae dibalaanku tutuwuhan dibalaanku kekembangan tuh leuweung teu garundul artina kolot baheula meracun diserap ku tutuwuhan maka tina tutuwuhan maka bijakeun oksigen mata TBC ayeuna tempo dubul kabeh rasa rumasa ibu resep cau pernah melak alus karek boga rasa teu boga rumasa. Ibu osok ngaleueut cai osok bener ya osok nah atuh alam teu dijaga pan alam teh ngalahirkeun cai lamun leuweung gunul datang halodo ganggarateun cai maka datang hujan bakal banjir kunaon eta ruksak manusia anu saraka cager bager bener kaopat pinter rek teu pinter kumaha jelema nu bersyukur lain mikiran dunia dan syukur mah tapi mikiran urusan akhirat. Jadi jelema anu mikiran akhirat la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna azabil syadid. Lamun anjeun syukur ka kami karunia kanikmatan ku kami dibikeun di dunia jeung di akhirat. Lamun anjeun kufur ka kami harta loba ngan teu meunang karuniana, gedong teu ngeunah dicicingan, mobil teu ngeunah ditumpakan, sawah moal balik dipelakan. Kunaon sababna? Ku Allah berupa sungkunan. Sabab manusia ibarat budak. Itu cenah Pak. Sabab manusia ibarat budak. Budak ibu budak tepan aya nu loba menta cadu gawe aya oge nu daek gawe cadu menta cing kira-kira aya jelema nu bersyukur nu mana aya budak anu osok menta tara menta ngan alus gawena ngumah wadah nyeseuh ngepel budak tara menta duit tapi ibu bakal mere naha da alus gawena aya oge budak teh minang menta ngan mumul gawe ma duit bere ku ibu jang wayah ngepel hoream mere ibu duit mere ngan dipangpengkeun geus dipangpengkeun teh bari ibu ku kulunu da sia mah teu beda we jeung ti bapa maneh karena duit teu kalakuan teh
tah ieu teh kadang-kadang urang teh kitu loba menta tapi kedul gawe, loba oge gawe tapi kadang-kadang urang tara menta. Allah maresepna Pak anu daek gawe kajeun teu menta tapi Allah bakal mikeun daripada ya Allah salametkeun abdi ai gawe eueuh. Palebah mana hayang salamet kudu gawean, panon tawadukeun, bibir tong ngomongkeun, ceuli tong ngadengekeun gosip, ieu teh gawe. Kahartos. Matak jelema nu syukur cager bager bener pinter dina urusan akhiratna asli. Asli ya aya urang mah pan boraraah lebar jeung lebar hirup teh nya. Eta kitu bebengok ustad sarua. Apan jelema kuring lain nabi. Ari nabi mah da sidik atuh nabi jeung rasul keren. Nabi mah usia 25 nikah jeung Siti Khadijah 40. Ridho nabi ridho rama jeung ridho diatur ku wahyu. Sehingga anu tumiba ka nabi adalah wahyu lain nafsu. Aya nu diatur ka urang mah lain wahyu tapi nafsu. Nabi 25 nikah jeung Siti Khadijah 40. Bari Siti Khadijah teh hartawan, dermawan, rupawan, geulis, beunghar, bager. Ustad sabaraha tahun? 40. Di dieu ayarana 60. Bade cek ustad, jawaban kuring teu sudi. Nah mah jeung embung, nah ada ustad 60 oge hartawan, dermawan, rupawan, nya ngan lamun maot hartana ka kuring, insyaallah batur gujur. Oh, paingan dikawin dah yang harta. Nabi oge kasusna kitu 25 nikah jeung umur 40 maot Siti Khadijah hartana diserenkeun ka Nabi Muhammad sehingga Nabi bisa berjuang Islamna lantaran ku harta Siti Khadijah. Artina kunaon bet Nabi kitu diatur wahyu lain diatur nafsu. Ayo urang mah jujur wahyu datang nafsu anger. Mana bukti eta lekoh maca Quran lekoh oge ngageunggeurekeun baturna berarti nafsu bijil. Lekoh maca Quran nama ngan lekoh oge geuleuh ka sasamana. Nah memangna Quran geus dibaca kudu mika geuleuh batur kitu. Ayeuna teh nisfu saban Allah teh nutup sakadeh amal jelema deuk ngahampura kabeh jelema. Iwati ceuk Allah tilu, hiji nu boga dosa ka indung bapa, dua nu goreng jeung tatangga, katilu nu hatena aya ngewa ka sasama. Ta eta lain wel mikir. Apa aya teh nisfu saban ibu? Allah teh mupus dosa sakabeh manusia umat Nabi Muhammad ngan tilu nu disesakeun, hiji nu doraka ka indung bapa mumusuhan, kajen ibu dicadar, kajen shalawat dibaca, kajen ka masjid leket, kajen budak hafid Quran, kajen salakina lekoh maca Quran, kajen tahajudna mineng tapi samingu tenepungan kolot butuh ku anakna hampura Allah bakal nutup bu pintu rahmat jeung pitulungna tah kakara wel. Nya mempeng-mempeng sakadang deui teh Ramadan tepungan kolot yang baju aralus nu ibungkul buah kolot mah baju ti partai urang dahar ngarareunah buah kolot mah anyuk ka hutang urang cicing di gedong sigrong buah kolot mah kenteng namolong eueuh memang menerekeun. Kudu sadar anak anu jadi kolotna naon sababna bakal kaduhung kaliwat saking engke nalika kolot geus eueuh. Ayeuna urang can aya hayang bere ka kolot tapi engke mah urang geus aya ngan kolot geus eueuh. Geus ruku padung rop kulemah katurban tanu beureum kajeng ngoceat maratan jagat jadi maratan langit ukur tutunggul anu ngejentul di luhur kubur matak lamun deuk alus pek-pek ayeuna uneh sok bisa percaya. Ibu baheula keur leutik pernah ngalaman kolot sangsara budak batur make sepeda budak urang acan nyurucun cai panon budak balik sekolah digabruk ku ibu nyai hampura emah atuh eureun we sakola teh da mama teu bisa ngabiayaan keur ongkos lagi eueuh geuning batur geus kana ojek batur geus kana motor batur geus kana sepeda bisi nyai ngasrasa minder henteu mama loba kolot minta hampura ka anak lantaran kolot hayang nyugemakeun anak tapi can mampu bener. Ayat anak minta hampura ka kolot lantaran kolot encan bisa dibere ka sugemaan tinu anak asa can aya. Inung hiji budak 7 nu 7 kapiara tapi naha barudak ngariung 7 hayang miara inung nu hiji can aya sejarah jeung judulna. Paingan atuh ceuk Allah kajeun nisfu saban, kajeun puasa, kajeun tafsir Quran, kajeun dicadar, kajeun sholawat, kajeun maca Quran, kajeun tahajud, kajeun osok pengajian mineng goreng patut kanu jadi kolotna nutup sagala-galana ditolak teu ditarima lantaran kolot al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah telapak kaki ibu. Matak hargaan, matak abdi mah asli udah dek ceramah tara minta doa ka sasaha roream teuing gua batur maridoan tuh henteu ai kitu mah tadi ge rek ka mana cenah mana geus init deui pan sikane subuh tadi ti Majalengka
nya cinta mah doakeun heuh cenah kumaha doakeun sing hasil tah jawaban anak kontan ai tukang son meureun deuk gawe teh tara minta doa ka kolot mata kajentul teh tadi teh hasil minta ulah doa ibu balas sok enit-enitan kolot nih enit-enitan jang cicing mana ngaji marek ke pasar ngan hayang dikirim naon mana kumaha kolot maka anak goyobot comro misro dibeli di pasar goyobot comro jeung misro dibawa ke imah kop jang tak goyobot comro misro cek budak mah hoyong moal mama geus seubeuh padahal mah kempleng beteungna melaan saha melaan beteung anak matak anak beunghar sebenarnya lain anak nu beunghar aya turus di kolot teu percaya mah teh matak abdi ge tadi teh kitu cinta mah abdi rek angkat-angkatan hoyong dikintu naon mah ku abdi mah entong cenah maneh teh Indomaret tutup Alfamart tutup ai keugeuh mah cenah maneh hayang ngirim ke kolot bejakeun ka panitia kumaha pamere panitia we tadi cing teh mah arek duren komo we cenah ada cenah mah nempo di jero teh perkebunan duren mah nya cenah melaku unggul mereh henteu cenah kitu tadi teh kitu teh cing teh arek mah cau komo we cenah daresep moal teu galedeh cenah sawu sieu ti Sumedang mah teu beda di urang mah tiis cenah hawana ditu mah panas moal teu baradak tah punten cau leutik tong diasupkeun cing teh arek wajib mah komo isuk di dahareun jam 8 beurang jeung cai teh alah man kan geus diomongkeun namun teu mere aduh pi omongeun cing teh arek marang nginang heuh sing kumplit cenah dadus teh gede kitu tadi wangsul engke teh abdi teh meureun kana jam 2 subuh mah da beres teh dieu teh ka Kota Waringin ti Kota Waringin ka Tanyolaya teh Tanyolaya masih kena aya deui jadwal teh haben we kitu muter asli meureun pulang subuh jika nu ratu angen pun biang teh cinti kuna mak cinti kunaon lain gerak kulem heuh nungguan maneh hariwa lewat sakana mobil di mana cenah jadwal ka hiji Sumedang naon cenah oleh-olehna lamun eueuh teuing ti itu we urang nah cenah geuning maneh kamari ti Tasik Mawaranginang ai Majalaya Borono ai Garut dodol ai Cililin wajib tak di Sumedang cingan kerek ditempo lamun eueuh tong sok awaradul ibu hayangnya kanu jadi kolot matak syukur mimitianana iwalti sugemakeun nu jadi kolot urang dar anak rumah tangga budak balik sesoranganan teu jeung salaki anu ngaran indung mah peka kana rasa nyai dibukakeun tulak pantok nah hamaneh balik teh jeung salaki nyurucut cai panon anak langsung digabrug harita keneh nyuuh dina lahunan kolot ceuk kolot bari diusapan nyai anak king bisi maneh papasean jeung salaki isuk emak deuk nepungan salaki maneh bisi maneh anu salah emak nu rek minta hampura ka salaki maneh loba kolot ragrag darajat hareupeun minantu melaan anak supaya teu awut-awutan rumah tangga bener tah eta kolot alus mun kolot goreng lain gitu bejana maneh mah jeung babalikan teu jeung salaki nya mamah naon paseakeun bae ustadna ge nungguan maneh nyao aing mah henteu tah sarua jeung megatkeun jodohan alur kolot alus mah lain kitu kade nyai abgodu halali atolak perkara nu dihalalkeun ku Allah adalah tolak entong nyai mending ditungtun deui bikeun deui ka salakina lamun bisa diusahakeun ngan lamun geus teu bisa komo anak urang disiksa cabut geuwat ku bapa naha apan undang-undang KDART kekerasan dalam rumah tangga 5 tahun di penjara denda 25 juta mata lalaki nu sok galak nah yang dihukum sia teh mana galak wae ka pamajikan teh sedil well cager bager bener pinter singer teh gede kadaek buktina Pak Haji usia seberapa tahun Pak Haji 62 masih kena aya kadaek muka pariwisata masih kena aya kadaek muka perkebunan keur naon sing eta da dinikmati mah moal ku Pak Haji anak incu matak beungharna anak incu sabenerna aya turus ti kolotna matak nu geus baleunghar tong sombong mang aya turus matak geus beunghar kudu balik deui ka kolot geus beunghar sugemakeun deui kolot cager bager bener pinter singer jujur jelema nu bersyukur mah tara bohong jujur kana karunia nikmatan nu tadi mah bohong ongkoh boga harta tapi hayang BLT nepi ka nyairkeun ge make kongkorong nyairkeun ge make mobil nu kitu jelema teu gablek ka kenyos aduh
karunya atuh Pak Kades namanya nu beunghar hayang kabere cager bager bener pinter singer jujur beunghar tak kakara dina syukur teh bakal bijil balapan beunghar deuk teh beunghar kumaha Pak lain beunghar gedong sigrongna mobil mewahna sawah legana tapi beunghar didinya adalah beunghar hatena. Inilah makna syukur, la ing syakartum la azidanakum wala ing kafartum inna adzabil syadid. Ibu mewa bapak sadaya kumargi simkuring bade angkat-angkatan deui aya naon di aya naon nah hayang nepi ka jam sabaraha hayang nepi ka jam 7 peuting sok we uneng sorangan urang merek balik we hayang nepi ka jam 7 cenah Pak kusara romongna urang dia pengajian hayang nepi ka jam 7 atuh peuting kan bae engke we undang deui ku Pak Kades adu moal burung datang kantun telepon sakedeng de momen Agustus pan engke we Pak Kadesnya dina hari kemerdekaannya telepon we abdi insyaallah abdi hadir laras Pak Kades tuh Pak Kades geus ungeuk berarti janji deuk ngulem lamun henteu ditagih ku urang. Pak Kades Ibu Kades sing sehat sing ageng milik sing panjang yuswa ibu bapak nu hadir di tempat ge atau anu kerag-rag ekonomina sing dibangkitkeun anu keur goreng rumah tanggana sing disakinahkeun anu keur udur hatena sing disehatkeun anu gaduh murang kalih palaputrana sing disoleh tur solihahkeun malah mandar urang teh sing ditepungkeun jaga di akhirat kalayan tepung pinuh ku rahmat jeung pitulung mantena sakitu ibu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar sihampurana para leluhur anu kasuhun meninggal di pamrih hampura anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sebaran sari tutup lawang si kotaka angkat pandangan katuhu 1 2 3 set dadah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ngaturkeun nuhun ka Bapak Ustaz Nanagrana nu parantos masihan piwuruk wejangan panginten ka urang sadayana mudah-mudahan khususna ka nu mantena umumna ka urang sadayana sing janten wasilah sing janten barokah muga Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sadaya ke tong wara cengkat tong wara uih nya margi Pak Haji